Riz, sayang. Sayang. Aya naon sih sia? Kenapa wae kegorowokan we? Arek moal ngajalankeun bisnis open BO teh ya. Arek moal kieu. Oh, nu kamari cek si Mang Jamal teh lain. Heuh eta. Geus hayu gaskeun. Ayo atuh aing ge bosan di imah. Mai, ayo. Mai apaan tuh? My love. Ih, geus dah ayo. Bentar dulu, ay. Aya apaan lagi tuh? I love you. Ih, geus dah. Ayo, gaskeun. Tempat magis aya aja. Ngajalankeun bisnis mah kudu ulah gagal ya kayak. Karena awalan bisnis kayak. Aya nih tempat aja kan. Reungit deh kan. Yuk, tempat terbisit aing bareudang moal nya. Dan aing nangan jelema heulan buat teh meunang kitu. Budak teu meunang aing meunang kan bisa jalan tah. Mas saya, Riz. Mau coba masakan. Bos. Tenang, Bos. Dia ingin dengan jelema. Untuk utang ka aing jan mayar-mayar. Mang yo, aing ke muka jasa open BO. Arek mal, Mang. Iya lain. Atuh heueuh, Mang. Geus, gampang eta mah pas lagi puas mau mengecewakan. Bener teu, Ang? Bener. Geus ayo arek Mang. Ayo. Ya, kawasan Pacilan itu marah dulu. Mana ya yang jelema ya? Lihat lah aku ke. Woi bang, kenalan cak? Bang Diuk ah. Ayo biasa ya. Bang jangan jelema. Jelema jeung naon? Jelema di sawah. Kabeneran aya gitu mah. Aing buka bisnis ya. Kekal-kali bisnis kene. Bisnis open BO. Semacam gitu lah, pokoknya mau open BO Aing pakai jasa aing sia. Murah, bisa gocap, bisa diatur eta mah. Gocap CPG bisa. Di mana ya lokasinya? Tempat aing. Kayak mau butuh ngeker gini, mati sawah. Eta ge bisa. Bener bisa. Ayo. Gimana tempatnya? Itu tahu, aing semoga tempat nama sama ayo. Kebenaran aing ya, menang pelanggan mah. Budak menang ke. Bagus mah ya. Bagus pokoknya mah, mengecewakan. Ayo. Bos. Kemana ya? Kemana? Kemana ya bos, Mak? Tanya guys, tangguhan lawe di dia kedeng ge datang. Nah tuh. Kira yo aing geus kuat. Atuh sabar lah Mang, tahan. Wis, gila amat. Pan aing ge nungguan ieu si Mamang bos aing nu ngayakeun ieu bisnis ieu. Sabar we lah, tahan. Atuh. Oh, siapa? Bisnis open BO di dieu. Nah, gua bulan aing ngarumpul. Ya Mang, menang hiji orang Mang. Iya. Aing make jasa urang ya. Mang. Aing mah tadi nungguan sia lila Pugu urang ge nungguan di dia lila. Aing tadi nangan heulan. Sarua kosiana nangan meunang aing hiji. Aing make jasa urang open BO. Mu aing mah jasa sia mah yang ieu wae. Atuh bebas tah marek nu lalaki nu awewe. Atuh hayu atuh. Kamana nemen hayu wae sia. Nyawa iya Mang, ieu teh calon kabogo urang Mang. Pancena jasa open BO. Ya open BO kan? Ayo atuh. Nu ieu. Bebas aing mah nu ieu ge. Aing ngola, aing datang teh heula. Kan aing geus ditawaran nu ieu. Aing teh heula ayo. Sia mau kaheng ka awewe kabeh. Nyawa iya teh calon kabogo aing teh naon kan emang? Ieu teh maksudna naon sih?
Pan ya aing ditawaran cenah di dia jasa open BO. Aing tawaran di open BO teh sebenarnya naon ya? Jelaskeun Mang. Ya gitu Mang, open BO di dia teh. Teu seperti nu saya dibayangkeun sama pikiran ngeres we ieu. Kan saya tadi ngomongna butuh jasa kan. Jeung macul di sawah. Atuh heueuh. Pan cek aing open BO teh nu kieu tah. Lain, ai di dia mau open BO teh. Bantu orang maksudna. Ngomong atuh tadi. Bangsat tuangan aing mah geus ka dieu tolol. Hanya sayu balik lah. Tolol. Karolot-kolot sama pikiranna. Saya jelema 2002 hiji. Pikiran ngareresnya. Kieu we nyauna. Heeh, termasuk sia ta pikiranna bala. Oh bener Riz mah nama. Ingat Riz, sebala-balanya pikiran Poang, tapi tidak sebala cintaku padamu. Gila aing. Enggak saya balik lah. Si Mamang mah teh jelas bisnisna. Heeh, dah. Sama dak ari kamarana. Balik aing ah, teh jelas Sama bisnis kican ngasilkeun duit ogrong baralik. Bisnis ya jeung hayam sia kan dinya duaan tadi jero. Calang sama dak. Aing karek-karek bisnis geus gagal. Dengan pagawan hese panan. Ampun aing mah. Tegawe diomong wae pan ku netizen tetangga. Sakieu aing masih kena susah. Netizen aing geus loba komode mun aing beunghar meureunan. Mentak aredan meureun eta kabeh jelema. Aing mah